warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pemirsa Panggrisan Simkuring, Heruma Cahyani Group di acara Kilas Warta menyajikan informasi aktual di waktu 15 Februari 2020. Nah, acara ieu abdi bade ngadugikeun perihal pemilihan ketua OSIS di SMA Negeri Jatinangor. Pemilihan OSIS SMA Negeri Jatinangor dilaksanakan ku cara daring, jadi ngagunakeun link dina HP sabab merhatikeun keamanan protokol kesehatan. Aya 5 pasang calon kandidat nu jadi opsi jeung dipilih jadi ketua. Acara ieu teh dilaksanakeun tanggal 16 Desember 2023 jam 7 waktu Indonesia Barat. Hasil tina pungutan suara langsung di keseluruhan 523 suara. Pak Asep salaku wakil kasiswaan ngaharepkeun dina kapilihna ketua jeung wakil ketua OSIS nu anyar ningkatkeun solidaritas jeung kualitas kinerja OSIS SMA Negeri Jatinangor. Sebagai mitra sakola, nu salami ieu berperan penting dina sagala kagiatan sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku Simkuring. Kapayuna pamirsa sadayana wilujeng tepang deui hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.